sadayana hormateun simkuring lamun dipayun sumangga orang menanggakeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala kana dina damatio orang sadayana biasa mampu dina acara yang salawat sinaran salam dibikeun kanjungan urang sadayana kajang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapeulawina ka para sahabatna sareng kajang salajengna simkuring hajurakeun nuhun ka Bapa miwah ibu kali hadirin sadayana anu parantos kersa turunpakeun sugih kana ieu acara nyaeta acara paturai dinam sareng panjurung sukduma ka para siswa anu parantos lulus ke sakola. Kemudian di acara teh aya dina ridho sareng kenging barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga acara urang buka sasarangan kumaoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu sami lembah dupi tutuyan acara dina ieu acara paturai tinang teh nyaeta hiji dibuka, dua maos ayat suci Al-Qur'an, tilu laporan buku panata acara, opat aturan-aturan LCTD, lima inti acara nyaeta penyisihan, semifinal, final, pengumuman nu meunang, 7 pamungkas 5. Sumangga ayeuna urang teraskeun kana acara salajengna nyaeta maos ayat suci Al-Qur'an anu bade dideukeun ku sadaya hampa sumangga dihaturkeun. Parantos ka kuping ku urang sadayana parinjengna ayat suci Al-Qur'an sareng dilawahna mugi-mugi urang sadayana aya dina panata iman mantenang. Amin. Sumangga ayeuna urang lanjutkeun kana acara anu katilu nyaeta laporan di panata calagara anu bade didugikeun ku Ustaz Isep. Sumangga Ustaz Isep sumangga dihaturkeun. Mangga ayeuna urang nincak kana acara salajengna nyaeta aturan-aturan nu aya di acara LCTD nu bade didugikeun ku halil kasadaya halil sumangga dihaturkeun. Para peserta LCTD acara demi acara parantos kalakon ayeuna lengkap kana acara utama di acara LCTD nyaeta perlombaan LCTD. Kadeka sareng dikri segala jadi kasadaya sareng dikri sumangga dihaturkeun. Para peserta LCTD acara utama parantos kalakon ayeuna lengkap kana acara anu enter piran nari atina nyaeta pengumuman kajuaraan LCTD ayeuna kababar salaku panata acara sumangga dihaturkeun. Tekses sakabeh acara anu ditutup ku doa para wargi sadayana alhamdulillah sadayana tuluyan acara parantos kahaturkeun kalawaan lulus bangdus upami teh mah seueur kakiramana sareng kirang nyunggeumakeun dina pelakanana atas nami panata calagara simkuring nada si apuntenan atur nuhun sadayana pihak anu parantos ngaronjong kana ieu acara apunten upami parantos ngabarubahkeun sumangga urang pungkas bae ieu acara usami-sami ngucapkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah.